Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Mugia orang sadayana aya dina kasehatan sareng dilancarkeun, dimudahkeun dina milari milik rezekina tur dibarokahkeun. Amin. Mangga kasadayana caraketan dongeng tilu jawara bagian ke-8. Peuting harita teh di sisi leuweung. Sora jangkrik jeung jari cangkas di luar di sisi leuweung mapaesan alam peuting waktu harita. Di hiji saung anu dicicingan ku tilu rumaja teh di jero paheut we. Intina mah arek neunguan heula si Acung anu euker gering. Sangkan rada jagjag satuluyna cenah arek lunta di eta tempat sabab di eta tempat geus ngarasa teu aman teh. Cag urang tunda kaayaan di leuweung dina waktu nu sarua di sejen tempat. Di hiji lemur pernah nama rada deket ka kota. Eta lemur teh kaasup lemur anu geus kawilang gede. Imah-imah geus loba, kadang wargana oge geus bepek. Malahan mah kawilang kota atawa dayeuh kabupaten waktu harita. Di hiji imah kakocapkeun aya opatan we pating lariung. Horeng si bada horeng eta teh anu disebut Danu Keling, si Cekai jeung si Denyai katut si Bahar teh. Yang teu sangkanya urang teh di kaki yuk ngalawanan padahal mah disebut nama alora keneh budak teh. Teu jauh umur nama ti ujangnya. Ceuk si Bahar. Nya bener pisan Kang. Ari sugan kuring teh. Kuring we anu pangorana. Anu rada unggul dina ulin bela diri teh. Tapi geuningan geus di luar mah loba tah jalma-jalmanya anu geus barisaeun. Malahan mah kuring oge kawilang ka dese tah. Teu saha budak teh ngaranna. Tah geuningannya matakan ujang ge ulah nutuli teuing ka mamang teh. Geuning ku ujang oge eta karasa. Da eta si budak ngora teh bari tuluy coneng. Ngalawanana mah tapi na aduh hese dirubuhkeunana tah. Ngalawan si Neneng Nyimas oge geus ripuh. Aduh kudu tika turun tangan bahasa sekarang mah. Nyewa Kang ngomong dicampur-campur gitu teh kuring mah kurang resep. Make bahasa Batawi segala rupa, bahasa Melayu segala rupa. Ari ujang pan urang teh geus deket kota ieu teh. Sanajan baheula mah urang teh urang kampung Baulisung ceuk bahasa kasarna mah. Tapi da zaman ayeuna mah geus loba geuningan jalma-jalma ti luar negara urang oge ti peuntas malahan mah awakna teh geuning ka bareureum bararodas kitu tah. Anu sipit aya duh jeung eta jang duh hampura ieu nya kanu ngarunggukeun ieu aya jalma teh dika aduh teu strong pisan nya anu masok di badega geuningan teh kudu jelema-jelema nu bareureum kulitna mata eta teh. Pur jadi kadinya nya ngawangkung teh teh yang kumaha eta teh tah jelema anu hararidung teh karunya oge abang mah tika sok di badega kitu tika malahan masok aya nu dipecutan sagala rupa eta teh. Urang oge kaasup jalma anu digawe mang pikir-pikir mah. Nah kitu jang kumaha ieu teh. Pada meureun ka bangsa urang mah beradena teh can wararanieun sabab ngakuna oge cenah teh urang joinan dina palebah usaha
kapan dundungan urang ge Juragan Sukarma anu ayeuna dihijian ke Kang Sujana tea kapan eta teh geus nyeluan kongsi atawa naonnya istilah nama hanya inti nama merenang kongsian dagang lah deh kudu gitu nyaho istilah nama naon hubungan jeung jadi jelema anu hideung teh tadi anu sok dibade gayang dipikir-pikir mah bangsa urang teh katinggalan zaman mang bangsa urang teh cicing wae meureun ulu ketek wae di lemur jadi nawe urang teh bahasa kasarna mah kaelehkeun ku bangsa deungeun tah zaman ayeuna teh bangsa deungeun mah geus bogeun kapal tina beusi sagala rupa dipikir-pikir ku urang mah beusi naon kumaha carana coba beusi bisa ngamang di cai atawa di laut malahan mati tika bisa ngamah sagala rupa tapi ku zaman ayeuna eta kapinteran jalma asing jalma ti nagari seberang gitu tah tika bisa eta nyieun kapal nyieun parahu tina beusi aduh ari ujang sok kemana-mana naon hubunganna jadi ujung jelema nu hidung teh keula atuh Kang urang malapah gedang heula cek kolot mah atuh ayo langsung kana indina dasar akang mah kitu teh ngaranna sok kita sarupat dengan buru-buru amak komo gitu mah sok kana cek kolot mah sok kana papasehageun kitu teh kitu ujang teh jadi mamang teh teu sabar hayang nyaho eta kunaon hideung teh maka dibade ka ujung tika malahan masuk katingali tika disiksa geuningan nah ka bangsa urang ge bakal kitu tah eta Kang lamun bangsa urang teu beradab jeung teu bisa maju teu boga paradaban lah nya bisa wae bangsa urang oge tika dijajah deui samodel kitu terus kudu kumaha atuh terus eta jelema hidup di mana ari bejana mah eta teh cenah ti Afrika Kang jadi jelema atawa budak bulian jadi ari budak teh disangka ku maranehanana mah kos jalma-jalma alin jalma bere dianggap naga jadi kos sato we bisa dijual belikeun ulu juga zaman baheula nya carita cokolot kudengan kur zaman baheula agama-agama baheula aya anu naon teh aya nu caca aya nu menak tah kitu Kang ya ku Prabu Siliwangi mah baheula teh jalma teh disaruakeun harkat darajatna nyan menak-menak di urang keneh oge anu ngabeda-bedakeun tika aya jalma anu caca mana anu menak mana yang disebut cenah darah biru sagala rupa jeung di kebudayaan kerajaan zaman baheula we anu salah tapi nama menak-menak anu teu nya nganggap sarua we ka jalma sabenerna mah kuring teh kurang panuju ka kitu teh tapi dalah kumaha deui da dudungan urangna istilahna mah kitu deui jadi urang ge seolah-olah mah kabawakeun ulah eta mah kembali atuh nu karari itu mah terus ayeuna kumaha cenah Den Sujana teh ayeuna mah baheula mau keur di leuweung Mang Jana eta teh si Jana kaasup adik sapaguron kakang eta teh kan cicing jeung guruna we lila manehanana teh otakna rada cengeng dina ilmu kajawaraan coba di ayeuna hijian jeung Raden Sukarma aduh jadi mungkin nanyur we manehna teh ulah kitu Kang dinten teh ge eta ge dulur urang keneh malahan mameureunna dulur akang oge kuring jeung akang di dieu oge ku jasana anjeunna pan meureunan malahan mah kuring jadi gawe sareng Juragan Sukarma oge jasa alpuka mantenna lain gitu da dinten teh oge urang bakok we mamang mah di reuweung we kieu asruk-asrukan jeung rumpag rampog sabenerna mah geus boga tapi da udah kumaha deui tugas akang mah bagian di leuweung jeung ngabibira urang lembur we supaya dina hiji waktu aya kasempatan tah Raden Sukarma teh jadi nempokeun jasa tah ujang we anu jadi ieuna tah jadi pahlawanna seperti kitu we geuningan urang teh pan kayak digaya salah sapatu kuda ya
Bener we, di kejauhan jika ayah suara sepatu kuda ngadeketan ka eta tempat. Ya, buah-buah. Oh, juragan Sujana yuk atau Sukar, juragan Sukar mah gitu dongkap. Ari juragan Sukar mah moal mungkin Kang, tapi lamun Kang Sujana mah bisa wae. Bangun mah si Jana eta teh. Ulah si Jana Kang. Pan sok ngamok keningan disebut si Jana teh. Ari Ujang mah da sana pun pisan. Ari Mamang mah da aduh sebenarnya mah disapa buron. Kemaya tukang sing sabar naon ge. Kumaha tuh. Lah ayolah. Aya naon deui cenah. Aya Akang mah nyebutkeun aya naon ieu mah. Apaan diundang lain ku Akang. Cita ka dieu. Kita poho Akang. Teu dilatih dinya. Kadenge surah sapatu kuda teh tuluy cicing di hareupeun imah. Malahan mah katingali si leunya jeung si Cengkai langsung nepungan ka eta nu karak datang. Di mana si Danu jeung si Baharna? Itu Kang, ada di lembat Kang. Ayo dia. Sampurasun, menalawan ya. Kang, mau lagi Kang. Kang mau lagi. Sanggeus sababaraha waktu. Sujana teh diuk malahan mah geus nginum heula. Tuluy bari nyandeun. Satuluyna manehanana nyarita. Aya naon sabenerna? Tika ngirim utusan ngaganggu aing keur barang gawe. Teu nyawa aing keur riweuh ya teh. Tuluy, eta tugas ti juragan Sukar mah ngudag-ngudag. Aduh saha Layung Sari teh atas Nyi Mas Layung Sari teh kumaha hasilna? Ieu mah gaji we. Tapi na asa hasilna. Pura yuk Kang yuk, jam yuk. Enak nang kebang mah. Ujang mah ngomong malain kebang tapi Bahar. Sok. Ngaran teh da geuningan anak buah teh loba aya si Gobang, aya si Bahar, aya si Uyung. Aku mah atuh Mang Bahar. Ujang seterusna mah eta si Nyi Mas Layung Sari teh keur nyumput meureunana ayeuna teh di sisi leuweung malahan mah nyaung. Dina hiji poe aya meureunana 3 poe ka tukang mah. Ku Mamang oge geus bisa hampir we kacerok. Tapi aya anu nulungan budak murah teh jauh lah jauh jang Danu mah yeuh. Dina dadagan jauh rupana mah umuran lah bangunan teh rupa-rupana mah kitu. Terus kumaha? Gagal. Mumun gagal. Aya Danu maneh naon gawe atuh? Ditanya seperti gitu. Danu keling tuluy nyarita. Nya kukuring oge ngarungu Mang Bahar ngarasa berat teh tuluy dibantosan Kang. Tapi geuningan teu disangka ieu anu nulungan Nyi Mas Layung Sari teh teu kaungkulan kukuring. Sabenerna mah kuring teh can asup eleh. Tapi maranehna kabaru kalarabur. Balasan maneh mah eleh we atuh. Digebesa model gitu. Danu keling jeung si Bahar carericing. Ieu we. Kuring can waka bisa mantuan. Tapi bisi butuh pangabutuh mah nya sageulaanan sabiasana we. Tuluy. Eta teh di leuweung belah mana? Di Pasir Lisung nih Kang. Gunung Pasir Lisung anu sabener ka Gunung Giri Luhur teh nih Kang. Gunung eta. Tapi bejana aya di lembur belah dieuna cenah teh keur rame rampog. Muhun Kang. Kamari mah ngarung teh di lembur pasawahan tah. Sareng deui di lembur ieu oge Cisangku jeung poe deui naon hiji deui teh. Cilisung Kang. Nya eta we caket anu Pasir Lisung. Muhun eta. Halus adi geus nyadaraho mah kieu. Eta kampung teh masih kana kaasup ka kawasaanna Juragan Sukarma. Jeung deui Juragan Sukarma teh menang laporan ti Rahayam jeung Punggawa. Malahan mah
tua-tua kampung geus loba laporan cenah di lemur-lemur eta sabeudeuh di tempat eta loba rampok cenah. Coba anjeun Danu jeung maneh caha tadi teh ngomong karena tepo deui. Bahar Kang Bahar. Aduh. Coba taliti sabenerna saha rampok dininya. Lamun teu salah mah, tapi tong loba omong anu sanes. Anu sejen ya. Aya kalau hadu kuring oge mun teu salah ngaranna si Kalong. Bisi gorombolan si Kalong. Lamun gorombolan si Kalong mah taeun we tong minang teuing gitu. Ari rek usaha mah. Ari Kang Bahar mah geus apal ieu. Jeung deui sing bisa we gitu. Ulah pati teh ngaganggu ka kampung jajahna Juragan Sukarma. Lamun arek mah kadinya gitu ka wewengkon Gunung Sembung di Pasir Jati atau di mana we wewengkon eta. Dirinya mah lain jajahan Raden Sukarma, jadi lamun aya naon ge moal bentrok jeung dulur. Kitu mah ngomong atuh kumaha we. Tapi ari ieu perkawis onden Layung Sari kumaha? Jang Layung Sari tetap sabab Juragan Sukarma geus pokle nangin deui. Geus hayang buru cenah yeuh. Tapi udah ada kumaha ada hese geuningan ditewakna. Pika sebeulana teh deui si Aki jeung si Nini teh kalakapina deui. Nyata ka wewengkon Gunung Sembung kadinya. Nyawa sorangan di wewengkon Padepokan Pasirwangi teh. Loba ieu jagona. Ieu boh jadina teh. Namun geus kadinya malam urang nyen kaonaran kadinya. Aduh, lain kayak jadi kakawasaan kaduana teh jagona dirinya teh. Nyawa sorangan lain mantrak-mantrakeun. Namun urang maksa oge berenang nyawa sorangan. Kana ku jadi perang ya. Leung perang ngalawan jalma sejen ieu mah. Kami lang batur salemur. Sasunda kene hari gitu mah. Tah usahakeun ieu nya Layung Sari teh. Samemeh da kuring mah boga pirasat. Komo geus diganggu-ganggu budak-budak we bari teu beunang ku maraneh. Manehna bakal ini teh. Neangan pamuntangan. Kiraan kuring mah nya moal jauh pasti kadinya. Sabab cenah masih kena aya barayaan di dinya teh. Lamun geus kadinya bakal leuwih hese. Kana lapor ayo kahayang Juragan Sukarma teh lamun geus ti ka wewengkon Gunung Sembung, Pasir Jati atawa Pasirwangi mah bahaya lah. Sok kudu usahakeun tah kudu beunang. Upami kitu mah lamun ieu mah nyuhunkeun bantosan ka si Kalong kumaha Jang. Nya halus da Mang Kalong oge mun teu salah mah keur aya di wewengkon eta. Jadi bisa ngabantuan jeung loba baladna. Tapi awas sing rikip ulah ti kakanyawan ku rahayat. Komo anjeun mameureunana Danu geus kaasup punggawa kadipaten. Lamun kanyawan jeung kadenya teh mah urang boga batur ujung gegerot rampok nya ngerakeun ujung bakal picarioseun we ka hareupna bakal ngaganggu oge kana kaluhuhan Juragan Sukarma tah. Ngadenge pamenta ti Sujana teh satuluina Ki Danu atau Jang Danu teh carita. Puguh tukang hari kitu mah kuring oge bakal hati-hati. Alus kuring percaya ka anjeun. Tapi maneh tah Gobang awas sing hati-hati. Mun Jang nya pasti mamang oge bakal hati-hati. Alus hari kitu mah. Tah kitu lah. Ngan lamun manehna geus tereh nepi ka kira-kira geus kadese jeung hese geus arek ngalebahan ka Gunung Sembung atawa Pasirwangi bejaan deui kuring. Tidinya mah kuring kudu turun tangan kiana ya. Atuh kumaha lamun ti ayeuna wae supaya rada jauh jeung deui nya istilahna mah ngarancang pitapakna ge atawa ngarancang apa puguh gitu di pikiranna gitu cenah cek si Gobang teh. Lain tah hayang Kang Gobang
kumaha atuh da kuring oge di kota jeung Juragan Soekarno teh loba urusan kumaha aya nama 5 poe atau 7 poe ka hareup mah ya sabab Juragan Soekarno teh ayeuna teh keur hantem-hanteman nyeun kongsi dagang ujung jalma ti luar negara teh ya jo sageulanan mah nya kuring mah bisa mantuan lah gitu nya kumaha deui atuh ari kitu mah eta mah kitu lah nya sok sabisa-bisa si usahakeun mun bisa mah tahan heula lah di lemur-lemur anu rada jauh ti Pasir Wangi ke lamun geus aya kasempatan mah kuring bakal nyusul nya mun gitu hari kitu mah teu dilatih dinya anu disebut sujana teh tuluy pamitan malah mah tuluy ninggalkeun di tempat cicing atawa ngararepna Danu Keling sareng si Gobang jeung si Cekai katut sileuy nyai geus puguh mah ieu nu disebut Juragan Sujana teh miang deui mah ninggalkeun maranehanana tidinya si Danu Keling tuluy nyarita tah kitu Kang kumaha ieu ayeuna nya saluyung anu dibejakeun tadi ku Juragan ku si Sujana nya urang teh nya kudu ngawar we kieu mah tuh kumaha aturan rancangna ieu sabenerna mah kuring teh jadi lieur mah kumaha gitu mah lieur kieu Kang ayeuna lamun ku urang titah ditahan ngagunakeun rampok da mun teu salah mah bangunna mah ieu budak urang babaturan Nyilayung Sari teh bangunna mah rada ieu bakal ada ngabelaan ka rahayat jadi lamun urang nyieun kaonaran di kampung-kampung pasti nu babaturan Nyilayung Sari teh bakal katahan di eta kampung nya intina mah hayang nulungan heula we nya tidinya urang berenang bisa boga waktu supaya nahan maranehanana di lembur nya samemeh nepi ka dieu ka Pasir Wangi sabenerna eta sabet bener arek ka Pasir Wangi atau arek ka mana sabab urang lagi panten nyaho beneran eta teh mah bener arek ka Pasir Wangi atau kumaha beneran teh jang ih ari akang paneta mah beureun tugas mang eta si Kang Cekai jeung Kang Lenyai jang naluntik mah kumaha tah Cekai Lenyai kitu cenah ceuk si Bahar nanya ka anu jadi anak buahna sabenerna mah kuring teh can boga katerangan anu pasti eta 3 pamuda teh tapi hari katingalina mah anu duaan mah acan katingali nah jago atawa henteu na nganu saurang tah anu geus pernah papangi jeung urang teh aduh katingali pan kanyaman ku akang eta mah tong dicaritakeun tuluy kumaha tuh tah nyari sa katingali kuring mah kamari mah masih kan aya di saung geuningan didinya tadi gunung teh tapi duka meureunna tah isukan pagetona mah tapi katingali kamari mah jiga aya gorombolan rampok nyerang ka eta saung buah balana si Kalung ieu mah yeuh aya urusan naon nya ieu Kang sakadenge ku kuring kitu tah di Rampog Mang Kalong teh boga batur di giri luhur anu sok ngaganggu di pasawahan teh geuningan tah eta teh cenah tika kaleungitan baladna tika aya palastrana mah lain ku warga kampung tapi timbang keur di teangan katerangan tapi di nya meureunna arek betus nya di eta we ku eta meureunna tah ku peso cenah ngadenge mah kitulah apa dah gitu ari si Kalong mah bagianna lamun geus aya anggota anu katangkep teh nya moal dibere ampun daripada cenah buka Rusia gitu cenah nya intina mah tidinya Kang jadi undang-undangna Mang Kalong ka 3 pamuda eta mah tah eta gara-gara urusan di Rampog Giri Luhur tah Rampog Giri Luhur teh anu geus gabung jeung Rampog Mang Kalong nah tidinya tah di gunung eta tah Gunung Cilisung papangihna jeung Nyilayung Sari teh jadi bingung ya urang teh maranehna musuh urang gabung nya urang oge meureun sabenerna mah tinggal ngagabungkeun
diri we ujung eta ujung balahan mangkalong. Eta kudu dihitung-hitung teh. Keur barang kudu catur samodel kitu. Di luar jika aya anu sora lariweuh malahan mah tuluy anu kagetrok kana panto imah. Punten. Aya naon teh Kang? Coba tinggali Kang. Moga. Bunga ayo naon. Pontan. Di sisi lemur belah ditu aya nu karampokan teh kaya nu kahuruan sagala rupa. Mau nama aya rampok deui Kang. Aduh. Keur kieu teh aya wae. Kieu we Kang Cekang, Kang Lejai ti heula bantuan warga kampung. Mangga Kang. Kini engke kuring nyusul. Mangga. Ayo Lejai, ayo. Ayo. Satu luina anu ngaranna si Ceka jeung si Lejai teh nuturkeun ka kadang warga anu ngabejaan cenah aya rampok di sisi lemur. Kang, lamun ningali kana kieu mah nah balad rampok Kang kalau gitu bisa wae. Kumaha tuh jamaina kieu we kuring marek jadi nya saluyuyung tugas kuring gitu tah jadi punggawa di kampung. Jadi kuring arek ngabelaan jalma kampung jeung lamun aya rampok teh mah nya kuring arek teleponan tah akang mah mun bisa mah tepungan tah mangkalong jeung mun bisa mah ulah wakanyeun saperti tadi lu carioskeun ku Mang Jana tah. Mangga jang. Tah kitu atuh aya urang pipisahan heula. Mangga. Satu luina duaan keluar ti imah. Ari si Bahar mah bisa teuing ka mana. Urang kocapkeun ka aya ieu si Danu Keling teh manehna tuluy nyokot kana kudana tuluy ditegarkeun tarik pisan muru ka tempat anu keur aya kariuhan. Tangtu wae lumampahna ieu si Danu Keling teh henteu lila geus nepi deui ka tempat anu dituju. Katingali jalma-jalma geus pating baruis we ruah riweuh nulungan ka jalma anu keur kahuruan dina waktu eta. Satuluyna Danu Keling tuluy turun dina kudana manehna nepungan ka jalma anu jadi kakolat lemur malahan mananya cenah naon anu keur kajadian. Dina kaayaan keur kitu di belah tempat lemur anu sejenna kadege jelema anu jorowokan. Tolong. Si Danu Keling anu teu acan lila turun cicing di eta tempat manehna turun naik dewe kana kudana ditegarkeun deui kana kudana muru tempat anu menta turun teh. Satuluina manehna ningali aya jalma anu lompatan sungkar salingker muru ka tempat anu suni nyaeta ka sisi leuweung. Eta bangunna anu dirampok anu ngarampok jeung kaonaran teh. Kudana tuluy ditegarkeun tarik pisan. Sakila toge manehna geus bisa nyusul ka eta jalma anu kudu lompatan aya duaan katinggalina mah. Satuluina si Danu Keling teh loncat tina kudana. Ngajoal sanajan eta kuda teh masih dina kaayaan tarik lumpat. Dina kaayaan loncat manehna langsung narajang we ka jalma anu keur lumpat bari mawa ge bolang teh atuh barangkeun teh. Wah. Salah saurang anggota rampok teh langsung rubuh we harita keneh. Ningali kaayaan babaturanna langsung dirubuhkeun sagebrakan ku hiji jalma dina kuda teh. Hiji rampok baturna tuluy deui rungaringeuh we. Satuluna balicet manehna lumpat ninggalkeun babaturanna anu geus rubuh teh. Mereka mana anjeun? Satuluna si Danu Keling oge lumpat hudag ka jalma anu lumpat batur rampok teh anu lumpat ninggalkeun manehanana. Dina gerakan anu cepet si Danu Keling geus sakedeung oge nepi mudag ka eta jalma. Bari lumpat manehna langsung nengkas eta anggota rampok atuh barang nepi ditengkas teh.
colong jauh seruk-seruk kebrung cenah. Eta anggota rampung teh langsung lumpuh. Tuluy main korejat hudang. Tuluy latih dinya. Langsung si rampung teh ngaluarkeun kana badogna. Dina gerakan anu ngababi buta, eta anggota rampung teh langsung kuakawe kana badogna, nyamperan ka arah si Danu Keling. Saya kakencana, saya kakatuh. Si anggota Lampung dina gerakan anu cepat tulus ngarah-ngarah ka si Danu Keling. Si Danu Keling dina gerakan anu teh cepat oge tuluy ngahindarkeun awakna tina serangan eta bedog anu tulus we ngancam-ngancam ka manehanana. Dina hiji mangsa bedog ngarah ka maneh ka si Danu Keling tuluy kumaha di takis eta bedog teh langsung bedog eta teh menceleng we kitu wae sanggeus kitu mah hiup bledak. Wow, cepet bu celina eta rampung teh di tengah kitu wae ku si Danu Keling kerubung labuh langsung we kapiuhan harita keneh oge. Teu jauh ti dinya kadang warga geus hampir deket we muru ka eta tempat. Samene si Ki Danu Keling teh arek alakukeun deui nuluykeun kana lampahanana ngaraporan atawa newa ka anggota rampung. Sakilat aya bayangan hideung anu nyampeurkeun muru ka eta anggota rampung teh tuluy kedawak we eta anggota rampung teh digotong dibawa lumpat init. Tawak jalma anu sakitu badagna teh dipangku tuluy dibawa lumpat ninggalkeun Ki Danu Keling. Ki Danu Keling oge lain jawara atah-atah sanajan manehna ngora keneh manehna tuluy ngudag ka jalma anu mawa rampung teh bangun nama eta teh dulurna atau babaturanna anu arek meureun nyalametkeun kana anggotana, nyalametkeun ka babaturanana. Keur kaayaan numpat samode kitu kolebat aya bayangan hideung anu sejen ngarah-ngarah ka manehanana. Teu disangka eta jalma teh tuluy ngilu ngudag henteu ari nyerang mah. Tapi sajeroning bari lumpat kitu manehna nyarita. Jauh kumaha jauh hantu pula we cenah kabur. Saha ieu? Ieu kuring. Oh, mau. Mang Bahar sanes. Nyojong. Saturuyna ieu Danu Keling teh ngalaunan kana lompatna malahan matuloy haheho we nempokeun rigigna jalma anu ngagotong balari garong teh. Kunaon kah? Nangek kudu ulah di buru pan ngaganggu ya ka kaunaran kampung. Ari Ujang apaan nu tadi teh ya. Oh gitunya. Kapala atuh kieu mah. Nu penting nama ngemulanna geus salamet beunang deui. Nu itu mah geus kabur tadi kumaha mau disalametkeun. Keur disalametkeun pan ku kuring diraporan beunang. Ujang. Kana rago kayaknya halampah teh. Sing sabar Jang. Nu penting mah urang geus katingali usahana. Arek newak rampung jeung deui nya balad urang tuh katewak gitu we lah Jang. Kumaha lamun eta lain balad urang? Mamang tadi geus ningali jeung si Reujay oge cenah bener balad kan emang kalong kayak ko amang arek ngawangkung jeung si kalongna supaya lamun arek ngayakeun usaha oge ulah tika ngarusak nya arek barang cokot mah barang cokot we jeung ulah tika aya korban jiwa atawa ngarusak kitu Jang. Atur-atur we nya Kang. Kuring mah bosen ieu sabab ieu mah deukeut pisan ka kota. Lamun Kang Sujana atawa Juragan Sukar materangkeun mah jadi kuring disalahkeun beureunan. Nya geuh Jang. Eta mah tugas mamang ke dibejakeun ka si Mang Kalong. Atur-atur lah. Kuring mah kararagok. Maka jahat puguh beureun kuring ya. Arek ngabener kuring bener ya. Ieu mah ngadelieur. Ulah kitu Jang. Pan urang teh usaha beureunan. Hari tadi anggota rampok anu geus dikadawak ti heula mana? Eta mah geus kabur teu kapiuhan dengan mainna jeung kusruk we geuningan teh ka kamalir tapi lumpat ka belah ditu tuh kudu belah ditu. Kemelah teh ari kitu mah. Pijakeun kasih kalong. Ulah ka di dede kitu lamun geus eta balad si kalong. Nya Jang.
Waktosna. Waktosna parantos cekap kangge bagian ayeuna. Kumaha kalajengkatana? Aya kieu ya carita teh nya. Aya punggawa gitu tah, punggawa desa cenah, tapi ngahiji jeung balad garong sarupa ya. Makanya tanya dia antos wae kana carios-cariosa lajengna. Wilujeng patepang deui Permio